حيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدرجي نحن جيران بذا الحرام حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرام حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدرجي بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka dukuh duka pare melakna di barasehan duka tarunuh duka sarare sorakna rada eueuhan daun awi daun gedang ngalakna diparatikan manawi eukeur harudang sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Mugi-mugi ya Allah nu tamat ngawalana salam kalian ikhlas dikeresakeun ku Allah sing loba duit. Sing aya nasib angkat ka Mekah ari balik ka beuli sawah kajieun imah nu megah ka beuli mobil nu mewah milikna sing tambah rizkina sing tambah pamajikan ge sing solih kadinya uing mama maksudnya. Innal hamdalillah allazi ahallan nikah assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, arba'um min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulatuhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Al-hadits. Allahumma nawwir qulubana amin bin nuri hidayatika kama nawwartal arda bin nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga hadirin, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa malam ini mubalik cuma satu. Betul. Jadi tidak diperkenankan di antara yang hadir ada yang ikut berpidato selama saya berceramah. Dalam artian ibu-ibu, bapak-bapak dan juga saudara-saudaraku tercinta yang sama hadir, maaf, jangan dulu beranjak bicara dengan kata, kalimat, apalagi disertai dengan gerakan apapun sebelum saya mengajak interaktif pada waktunya. Faham? Faham? Master of Ceremony kartinte pengen Allah muncek nini penarti buanci cek budak kora pangalas acara cek sepuh pangduum waktu mun kolot nyebut protokol ya tata sundana nu kusim kuring dipihormat pangarsa haji ku anjeun atuh sahibul hajat sahibul maqasid sahibul walimah sahibul bait keresana Bapak Abdus Somad. Aduh ieu mah sarua mubaleg atuh sareng Ibu Cucun tekantun atuh kakebesan jenengan nanya eta Bapak Komar sareng Ibu Badriah nu kusim kuring dipihormat mugi-mugi ku Allah ditambih-tambih keberkahan amin. Atur-atur sawaktu raja samangsa papanganten sakalih nu kahiji nyaeta ning Malak Nikmatul Maula nu kadua Cep Misbahuddin ieu ngaran teh alus pisan awewena ieu teh pinuh ku nikmat ti Gusti Allah. Misbahuddin eta teh lampuna agama muga-muga we ieu murang kalih teh kenging kanikmatan bari caang di alam dunya caang di alam kubur sing bagja dugikeun ka surga ya Rabbal. Pupuhu batur salambur nu pangkatna rada luhur dibandingkeun jeung gubernur ngan hirup teu makmur unggal isuk nangkep buktosna kepala daerah tingkat 7 nu geus teu bireuk nyaeta ketua RT. Aya Pak RT, Ibu RT na aya, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Ku gugup ripurannya numpuk sangasara rejeng balangsa kerajaan Balatak eta suka duka jadi RT. Datang raskin RT sok pusing, datang BLT RT sok jengkel diomongkeun kudu teu kabere.
leres teh pan teh tukang ngomongkeun ge Bapak era teh nu teh era tatalete Pak RW nu teh era nyontoan gawe pakadus LPM kalih BPD nu neme capek buruhna teu patiged Bapakku nu pinter mangku pinter ngarawu sadaya parat ka pamerintahan desa nu estu gelade jasa para kiai nu tarapak kiai ajeng batur salamacai para ajengan nu teu takabur di ajeng-ajeng dina riungan para alimul ulama nu unggul dina widang ilmu agama Ibu hajah bapak haji nu teu bahaka Allah anu pinuji ibu-ibu bapak guru nu payus digugu pantes ditiru patani anu marukti padagang anu sarenang pamudi nu jembar ati pemuda nu jembar dada dumateng para pinin sepuh kang sami rawuh ing dalam dalu menika kang sami-sami kaula hormati muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin ngertos apa boten niki ana wong kang ngertos ana wong kang boten ngertos ana wong Jawa ana orang Sunda aya Ari Jawa jelma talain lain Jawa mah wong lamun Sunda jelma Ari Sunda jeung Jawa teh tate dulur eta baraya dina bedana ge teu pati loba minimal bedana teh nyeta dina bahasa urang Sunda lamun nyarita identik kana huruf A terus urang mana kana huruf Jawa mah kana huruf gitu oh pan aing kieu ya nah keneh wae ai kieu teh buleud oh mun ceuk urang Sunda tatang berarti ceuk Jawa nah gitu tara musingkeun aing mah hirupna mun ceuk urang Sunda nana berarti ceuk Jawa mun ceuk urang Sunda katak berarti ceuk Jawa bangkong jurig kapan kotok mah hayamnya apa kok monyot di dia bangkong jor kaditu jadi hayam tuh bisa ulah kotok katumun erek kodok naon cek kod oh sok ece di kodok bagus kudu kitu jeung aing momentong sok ngalilakeun jujur di kodok osok ngodok bagus gitu Pak ini bisa dijadikan salah satu cerminan bahwa kejujuran itu mempercepat proses betul dengan kejujuran proses akan cepat beres masalah tidak akan bertambah balik tak masalah akan cepat musnah moal ngalilakeun aing ngaran jujur mah deuleu nu ngabangsat duit rakyat di luhur hese dijerat hese nepikeun ka pangkat terpidana kenapa masih banyak yang mengkelabui diri padahal itu bohong tapi dikelabui dengan kejujuran kudu nama jujur hese jujur teh mata kelila proses pan ece mah tereh jujur ece sok ngodok osok dikodok osok geus aing teh kepo da anggeus eceuna jujur heuh jadi kudu leres kitu ece betah dijujuran ku salaki upami salaki bohong ka ece betah tah dangukeun kan mata akang salaku pemimpin rumah tangga jangan ada satupun yang disembunyikan terhadap seorang istri betul harus ada transparansi keterbukaan tong sumput salindung kudu blak-blakan laras kitu cek tuh ngamut akang bilih teh madina hate akang aya kareta hayang nyandung jujur bebeja ka pemajikan bade diwidian ku ece geus atuh mending bohong kitu mah Pak kekaraga ek daftar aing teh jujur ecena geus embung mun ceuk kurang Sunda batal berarti cek Jawa itu mun ceuk kurang Sunda kuntul berarti cek Jawa montong ngajerit jurig sia bango naon cek ada ieu mah sensitif we pakuwu janten sasah paduli teuing da aing makana bango maksudna oge dian teh bango mah eus nu nyengsol eta mah
sok lempengkeun deui isin tak ku Pak Kiai. Jadi nu dimaksud kuntul teh nyeta nih aya nih aki-aki parawan second aya second nih nu di samping pamugi leungit ka pusing amin sok tong panatik teh jeung aing mah hariring ge doa aminan we heuh wa noja nu dikabaya pamugi tambih marulia ibu-ibu nu ditariung pamugi leungit ka bingung bapak-bapak nu dikopeah pamugi tambih kabinga atuh titenan ku akang ku ece ka tukang kahareup ka sisi ka gigir bilih aya nu mastakan teh dikopeah doakeun atawa ulah teu eta jadi sirah maneh jadi masalah penting ieu ceng sok mumpung aya pakuwu urang musyawarah heula ye ieu khusus karena teu dikopeah doakeun atawa ulah dulur eta teh dulur geus bugo kitu mah hayu atuh najan sirah teh dikopeah dina doa tong diwilah-wilah urang penta kalok nu maha murah ku doa masing meriah muga-muga nu teu dikaropeah sing laleungit kasusah ya rabbal amin didoakeun na ka aing kade kang ulah kena akang mastakat dikopeah nu teu dikopeah teh didoakeun walaupun dianggap hal kecil tapi itu perlakuan yang tidak adil saudara. Kenapa? Can karuhan nu dikopeah asup ka surga. Bener teu? Nu dikopeah ge can karuhan asup ka surga. Komo. Pan kadinya aing maksudna. Tenang we atuh. Duh ya Allah ya Rabbi buburu unggal poe pak teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Cik pangdamelkeun proposal atuh pakuwu. Allahu Akbar keun wae lah nu penting mah urang ibadahnya lur kita atuh rumah ibadah ieu teh lamun uing eueuh si ieu mah da moal kadenge ka tukang atuh leres kitu cek eta diantawisna mah muga-muga we sing asup ka surga hidup teh nya teu cukup ku amin dikopeah heula kade Kang Akang jangan dulu merasa optimis dan kepedean bahwa mastaka dikopeah jadi pengaruh asup ka surga cantang tuh mohon juga jangan merasa optimis dan kepedean bahwa mastaka make tiung jadi pengaruh asup ka surga can karuhan mohon temunguhan sirah dikopeah mata kalus kana lampah cantang tuh keketu jeung tiung dina hulu mata kalus kana laku da buktina rengkak paripolah jelma kecap jeung kecep jelma rumingkang di alam dunya siga nu heueuh sirah dikopeahan hulu oge ditiungan gamis parat nepi ka nabi ti sorban ngambai nepi ka mumuncangan tapi aneh palawargi jeung dulur teu daek jeung tatangga sok pa eta kana hutang hese gawe ngomongkeun ngagoda salaki deuleu eta sok aya nu huluna ditiung lakuna kitu sok aya nu huluna dikopeah lakuna kitu jawab dengan jujur dan kompak aya eueuh heueuh maneh eta teh nu kitu teh matak ece nyebut aya ge eta teh ku bakat apal saha pangapalna kana laku kecuali pribadina maka apapun alasannya apapun resikonya dan siapapun orangnya yang menjawab itulah pelakunya saudara. Jadi entah siapa di antara kita yang akan masuk surganya Allah montong heuy atuh jurig sia mah kos dileuweung ya acek aya awewe mah kah itu heueuh mun lalaki ulan sia mah ceuk heuy cek aing mah ceuk kuk
aduh ya prajurit paku nepi ka karitu aing mah nah ece terang di antawis urang nu bakal lebet ka surga terang henteu akang terang henteu bujang-bujang ece nu ngarumuskeun diri sanes kiai bujang-bujang akang nu ngarumuskeun diri sanes ulama ya acek cek nu ngaran Muhammad Ridwan ditetep ku cek siga nu heueuh kuring teh jalma bener dipandang ku akang siga nu nya kuring teh jalma sagala bisa diugung-ugung ku ibu-ibu di dama-dama ku bapak-bapak dihapit ku para kiai disarengan ku para ulama dipisono ku para tokoh dipidulur ku para sepuh dipisobat ku aparat jeung pejabat kayaknya saja Muhammad Ridwan ini orang benar kayaknya saja Muhammad Ridwan ini orang yang mulia orang yang pintar padahal itu hanya menurut kasat mata manusia belaka ingatlah ibu bapak saudaraku tercinta belum tentu Muhammad Ridwan masuk surganya Allah leres teh sankan tenan abdi lebet ka surga kan cacak cek batur kiai komo akang pikiran we ku akang matak hirup mementong sok make asa jadi kiai mentong asa aing pang kiai jadi pejabat mentong asa aing pang pejabat jadi agnia mentong sok asa aing jadi jalma pang beungharna jadi pendidik tong asa aing pang pinter naon sabab jalma nu rarangken dina hirupna make asa nu kitu jalma nu diragukeun kenapa kecap asa teh ngalambangkeun kana perkara nu teu diyakinkeun contoh eta teh cenah nu tingali teh asa paku asa sanes cik prinsip kitu yakin henteu henteu makana Pak lamun jelma geus asa bener nu kitu teh pangsalahna sabab najan lakuna salah dibenerkeun ku batur taradaekeun teh gering hatena hiji lamun jelma geus asa hade nu kitu teh panggorengna sabab najan lakuna goreng dihadean ku batur taradaekeun sok aya nu kitu eta ge gering sok alokan pan geus dikomando ku aing deui sabaraha hiji ce lamun jelma geus asa bener nu kitu teh pangsalahna sabab najan lakuna salah dibenerkeun ku batur tara narima eta ge gering gablek kongkorong rada panjang diambaikeun keluar baju dideleukeun ka jalma miskin dibikeun henteu aya nu kitu eta ge gering gablek gelang tilu siki teu kopti iseun ngadak-ngadak remen gagaro ngadak-ngadak remen kekepret aduh ece ararateul aduh ece cararangkeul eta ge gering leungeun leungeun maknya nu make gelang hate ari lempang jauh bari teu sok rajen mampu tapi aneh ngalengkakeun sampean ka masjid komo subuh sok rajen lumpuh eta ge gering sukun ay kana bantuan sareng Umar Anjuk ka ditu ka dieu umarinjeum sok haripeut kana bantuan sok haripeut tapi aneh ditagih pajak sok rajen seuseut aya nu kitu tah eta mah ka dieu eta ge gering hatena ya Allah sedangkan ieu nu datang ka dieu ke kabeh ge hayang jadi ahli surga surga teh ridona Gusti Allah nyentral di dinya saha jalma nu hayang ka surga kudu meunang heula ridho Allah mata kuring setiap awal ceramah bahasa doa pamenta eta diaoskeun Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wanar ku hayang-hayangna asup ka surga lain ladang salat lain ladang puasa lain ladang munggah haji da eta mah duka kumaha nilaina
hayang menang ridho Allah. Terus gitu, orang yang bagaimana yang merasa mereka itu membuat dirinya senang untuk masuk ke surga, orang yang dapat ridho Allah. Jalma nu menang ridho Allah nu kumaha? Nu ridho diatur ku Gusti Allah. Lamun ridho diatur ku Allah bakal menang ridho Allah. Ece diatur ku salaki benang diatur bakal menang ridho salaki. Cek salaki nonggeng sia, nonggeng. Kapan keur diajar ruku? Diajar ye, mang ai ruku kieu. Nonggeng. Itu tong sensitif negatif ecena. Nah, nu mana jalma nu menang ridho Allah, nu ridho diatur ku Gusti Allah. Sok ayeuna contoh akang sareng ece di bumi sanes teu gaduh tipi lalajoaneun dikantunkeun laras, di bumi sanes teu gaduh kasur empuk sareaneun dikantunkeun, di bumi sanes teu gaduh kendaraan dikantunkeun, di bumi sanes teu gaduh kopi tapi dikantunkeun, di bumi sanes teu gaduh pamajikan reuneuh kolotkaneun diengkekeun, tapi hayang ridho Allah. Naon sababna? Ngopi madang hees digawe ulin itu pagawean dunia. Lamun umur panjang bakal kapigawe deui. Ieu pagawean akhirat. Ngaji nu ieu lain nu kamari, ngaji nu ieu lain nu isuk. Matak lamun teu ayeuna urang ngaji yakin moal panggih di jeung pangajian ieu. Rugal henteu. Tah Pak, moga-moga we urang kenging ridho Allah. Ya Rabbal. Tapi maaf saudara, ridho Allah bisa ditangkal dengan satu hal. Apa penangkal ridho Allah? Adalah kolbun salim. Naon cek? Kolbun salim, hate nu salamet, nu steril, nu bersih tina rupa-rupa penyakit hate. Yang mana sekronis-kronis yang manusia dengan adanya penyakit tohir yakin bakal benang di ubaran dina henteu nake modar. Tapi yang paling kronis adalah penyakit hati, Pak. Kayak ning ujub, ria, takabur, hikdu, sum'ah, hasud, kasal, namimah, gibah, tak penyakit hati. Dete setiap jalma nu jag-jag lempang kuat lompat hatena cager, sahanu apal jalma jag-jag fisikna, kuat lempangna, kuat lempakna, hatena can karuh cager. Di dia mah waras pangitannya, Pak Gowo. Cager teh waras gitu lin. Ai mayoritas nyebatna nang di dia ai. Dam. Pinter dampak kowe. Damang dia mah Ece pernah nyeri hate ku salaki. Nah, nyebut henteu lain jalma cek aing eta. Waduk anjing teuing lah. Jalma teu pernah nyeri hate heuh. Percaya aing kana ka ece kana bohongna tadala. Ya Allah ya Rabbi. Cik lamun ece keur nyeri hate ku salaki, heg salaki teh nitah ece daek moal. Moal sabab nyeri hate. Tuluy ayeuna salaki keur ku urang keur dipiceuceum sebab urang nyeri hate ku salaki, heg salaki ngajak hees, ece bade hees moal. Hees montong molotot wae atuh meureun tunduran. Sakumaha lucu na cek manehna salaki ngabodor ngaran keur teu ngareuna hate ku salaki mah teh hayang seuri heuh ce. Naon sababna? Ece di dinya babacaan. Sakit hatiku tiada terobati walau sejuta senyum kau berikan. Demi langit dan bumi aku bersumpah dirimu tak mungkin lagi ku maafkan. Sekali ternoda tetap ternoda, sikapmu tak akan lagi berubah. Bareng sampai hati balikanilah can kompak aing ece miluan sia nu teu miluan nyeri huntu ku aing duakeun siap ce sampai hati tah kadar ge butuh sakitu aing mah enggeus teu kudu dituluykeun. Ih ieu mah ngadeteksi hirup henteu nah kitu maksudna nya geus aya sora mah meureun hirup bae kitu mah
Sabab nyeri hati. Nah, kumaha cara ngubaran hati dan bagaimana reaksi penyakit terhadap hati? Lamun ayeuna jalma hatena penyakitan, yakin hatena bakal teuas ngebatu ku dosa seperti es. Teuas ngebatu seperti lilin. Tapi es dan lilin ngabatu naga bisa cair. Kalau seandainya kita punya antinya, punya penangkalnya, apakah itu nu matak nyairkeun kana hate nu ngabatu seperti es, nyairkeun kana hate nu ngabatu ku dosa seperti lilin. Iwati 5 ubarna mun hayang apal yuk urang deras dipirig ku salawat nginjem nada kana es lilin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sarang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Kubar hati eta aya 5 perkara kahijina maos Quran jeung manana, kaduana salat wengi lakonana, katiluna jeung nu soleh kumpulana. Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Kaopat kuat nahan tina lapar kalimana zikir wangi anu lila salah sahijina lamun bisa ngalakukeun insyaallah Gusti Allah kaijabah. Allahumma sholli adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Ulangi betah mau sholawat urang dia osok marhaba
maos deba mahalul qiyam masuk muludan rajaban mun aya nu maraot sok tarahlil teu meunang nu maraot astagfirullah tah nu kieu Kang Kiai nu disebat aliran sesat nu kieu aya nu paraeh tarahlil aya nu harirup kalah arudud tong rusuh jeung aing mah hirupna heuh cek kuring ge nu maraot sok tarahlil kitu montong padu celengkeung we hirup cek cik anu nembe teh naon judulna eta nu nembe dihaleuangkeun ku urang naon judulna ubar hate eta aya sabaraha hiji lain kitu haleuangkeun 5 perkarana haleuangkeun panti uing oge dihaleuangkeun siap ubar hate eta aya 5 balikan bekaskeun bisi kalah keluar ti handap sok bekaskeun sararea siap lur ubar hate eta aya gitu pan ngeunaheun eta teh cek maneh nama gitu kahijina maos Quran jeung maknana hiji inget-inget ge kukuring ek dicek naon sabab tujuan utama adalah apal tujuan kedua adalah amal rek ti mana bisa amal lamun modalna henteu apal gitu geus tujuan ngaji mah kitu hiji apal kedua amal jang naon eta apal dalam arti ilmu ngan ukur 2 bagian fungsina hiji keur nganyahokeun mana panitah kedua nganyahokeun mana panyaram beungkeut ku kayakinan moal pati-pati Allah nitah lamun dihareup eueuh jaminan moal pati-pati Allah nyaram lamun dihareup eueuh sanksi jaminan surga sanksi neraka geus tamat deui teh jadi kudu ku apal hartosna ilmu balikan deui jadi ubar hate teh sabaraha hiji kahijina maos Quran jeung maknana hiji kaduana salat wengi lakonana katiluna jeung nu soleh kumpulana sabaraha hiji teh nepi ka dinya aya keneh teu acan sabaraha hiji deui peryogi kaopatna kuatnahan tina lapar nya bapau kapan eho sia mah sugan teh kadengeun kalimatna zikir wengi anu lillah salah sahijina lamun bisa ngalakukeun insya Allah Gusti Allah ngaijabah sing kompak atau amina lain kitu amina lain kitu amin ya cicing kapan hanca aing ijem ya mangajedog jeung ngarewong wae saya amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan mangga kapayun buku siap kita evaluasi kita cek untuk menuju target pertama adalah apa kan mau wakang nguruskeun nikahnya Pak Kuwu ieu mah ubar hate ieu mah mun kamari mah vaksin ai vaksin mah lain pengobatan sabab beda fungsina
Aiku obat mah jalma gering jadi cager. Aiku vaksin mah jalma cager jadi gering. Sok cek kamar tas divaksin muriang ho. Nah, aing mah teu divaksin ieu. Ah, naon sababna lain teu ngagugu ka pamarentah teu kaboro. Itu tapi nu divaksin dibere mobil henteu. Nu teu divaksin dibui henteu. Cik lolobana nu modar nu divaksin henteu. Divaksin tata untung aing henteu jadi hirup kene. So kan sing masyarakat jadi kita divaksin sadaya nya pokowo. Itu mah program pemerintah nu bingung mah ku kawas ku bansos pusingeun pokowo teh sabenerna mah. Matak ente peperih jadi pangurus teu mampu atau mampu diurus hirup. Meh ngareunah heuh. Oh, balikan deui. Ubar hate teh nyaeta sadayana aya 5 hiji tinggal di kade ceu ku abdi make isyarat ameh ece henteu poho hiji maca Quran jeung makna anana inget-inget tah tuliskeun dua salat ti penting awas nyora kieu maksudna kuring nitah nyora teh dengikeun ya di mana sora keur aya berarti ku ceuli kadenge ia celik boga rekaman maka di mana eta sorak geus leungit rekaman bakal muter keur aya tadi kadenge sorak geus eueuh dedengeun eta teh rekaman ceuli sok ayeuna tah kadenge ku oceun teu cik nyebutna abdi bieu eta teh rekaman ceuli da kuno torek mamal karekam tuluy ayeuna rek karekam kumaha ku ceuli lamun ece teu nyieun rekameun buktina ece henteu nyora matak sok nyora peupeurikeun kadenge henteu sugan atuh diputer rekaman dedengeun balikan deui hiji maca Quran jeung makna nah dua salat tipet tilu kumpuriung jeung nu opat puasa sun naon sababna puasa nyebutan nepakan beteung identikna puasa mah jeung lapar jeung haus aya lapar jeung haus teh lainna tuur lainna tarang tapi dina naon beteung nu kalima seueur dikir eueuh tasbih ku kokod gitu ai kokod teh naon atuh basa lemesna nya panah aing kalah era ku pakuwu lemes keneh pakuwu aduh panangan. Nah, balikan deui. Eceun tong ngomong ieu mah heuh. Kan deui. Hiji ieu teh keur nyaritakeun naon ieu teh? Ubar teh. Ieu peryogi ieu teh. Nya kira teh butuh mah geus aing mah capek-capek. Perlu ece ubar hate perlu. Nah, hiji maca Quran jeung maknana. Tuliskeun ka ditanya. Dua salat ti peuting. Tilu kumpuriung jeung nu soleh opat puasa sunat 5 seueur dikir siap hiji maca Quran jeung 2 salat tilu kumpuriung jeung opat puasa 5 seueur bagus ayeuna kuring ek nyebutan nomorna wungkul sariap sadaya tangke dikompetisikeun antara partai awewe jeung partai lalaki siap ya sok ayeuna umum heula kita hiji teu akur jeung kapasitas jalma eta sorak balik cecan nyora kabeh je balikan deui hiji bagus 2 tilu 4 5 kita percepat temponya satu ketuk hiji 2 tilu 4 5 bagus. Siap kita berkompetisi? Bade ece heula tak akang heula.
cek akang ece heula cek ece akang heula jadi ngalieureun aing kitu teh. Siaplah kita harus berperan sebagai Yamaha cek terdepan. Oh nah eta diantawisna lamun Toyota tidak punya angka 2 sebab Toyota itu tidak ada duanya jadi kijang 1, 3, 4 tidak ada duanya. Yes. Siap cek ingat-ingat ku abdi syaratnya hiji bagus 2 bagus 3 4 5 bagus saya berikan nilai 90. Alhamdulillah jurig dipunten ge untung saya teh 80 istimewanya Bu istimewa daripada 10 alhamdulillah. Non sababna dongan sawareh teu nurutan. Akang siap Kang? Kita jangan kalah. Siap? Hiji bagus recol oge 2 4 5 bagus. Tapi maaf Bapak hanya diberikan nilai 180. Alhamdulillah. Adilkah juri seperti itu? Dulu eta nu nyebut ente berarti teu apal teknis nganilai. Ya acek dengekeun ari nganilai teh kumaha cek jumlah biji. Ece dengekeun heula. Biji 1 ya 1. Biji 2 ya 1 kali 2. Sok hitung ku ece bijina lalaki jeung awe loba siki saha. Cik lalaki sabaraha hiji sikina? Sabaraha hiji? Tuh tukang ngancem mah nyahoan. Ji ece mah teu munafik. Naon sababna? Lamun teu ngacem teh mana apal jumlah. Pan di dalam wungkul mah samar buat yang 7 kapan edi kecemal mah yakin 2 leres gitu cek kan mah ada halal asal nu salaki bari ulah dipen seueul juri ku sabab akang mah bijina 2 ece hiji 80 akang ge sarua 80 ngan ku sabab ngitung biji dikali 2 180 itulah keadilan. Nah iya Pak siap kita final kompak bersama-sama untuk menuju hafal dan setelah kita hafal mugi Allah ngeresakeun urang bisa amal amin. Hiji 2 3 4 5 alhamdulillah ya Allah. Nah ini adalah fungsi dakwah dan nada. Kuring mah hayang dakwah nada mah keun eta mah aksesoris. Lamun nada dan dakwah itu punya soneta Pak. Betul? Matak nah cenah ti balik eta teh batur nada dan dakwah paduli da batur aing eta mah. Nu kitu mah dakwah dan nada nya ngajak supaya apal geus apal tuturkeun ku amal. Naon sababna al ilmu bila amalin kasajar bila samar. Ilmu yang tanpa diikuti dengan amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ti mana ngasaan buahna ilmu lamun geus apal henteu amal. Ece teh apal salah jeung bener. Akang apal halal jeung haram. Apa riba subhat jeung halal apal eta teh kunaon kutan manusia umat Islam masih loba keneh nu mojok ka Bang Emok lain teu apal ngan amal nyengsol cik lamun nyengsol ngareunah henteu aing ngaran nyengsol teh alias beng bing beng meng nyeng tah eta baladna sok ece make cungcat nyengsol ngareunah henteu lempeng cek tapi nyelap ngareunah teu
tengenah iya ngaran nyengsol mah pan aya laguna ece apa lagu nyengsol dengekeun usababahana heureut dianggo mani merecet dipaksakeun siga lepet akhirna kadeletur lempeng henteu eta nu alus mah make erok katingalna matak denok komo bari calik emok matak bunyi kana orat lempeng henteu kapan judulna ge naon nyengsol hiji deui lah sugan lempeng Kang Haji sugan lempeng doakeun ku pakuwunya sing lempeng ieu ieu awewe tong loba obrol komo barahal borohol gawe nonggeng jeung ngarengkol bisi dirojok ku suluh lempeng teu teu da judul teu diganti teu da hese geus lah hiji deui pinalah geus nista meja utama aing mah geus nu ieu mah geus moal deui kitu dengekeun ku ece parawan ulah cumentil komo carahal cirihil pakaian pundat urikil kawas nu hayang dicabak iblis lempeng teu geus lah padulen nyengsol ge tapi eta lempengna aya dina otak masing-masing aya pepe eta mah urusan batin engke wala lempengna mah di imah lah hareup teuing da judulna ge moal dirobah nepi ka paeh ge naon sababna ieu teu satiap anu nyengsol matak cilaka da erek nyalip oge anggar disengsolkeun heula ka dieu kira lempeng matak cilaka pengparkeun saeutik tu ka ditu tah diantawisna geus muga-muga eta ubar hate teh urang di paparinan apal geus apal sing tiasa amal nya eta lamun jelema geus cager hate yakin bakal neangan ridho Allah ku ridho diatur ku Gusti Allah mana contona ieu neng mala sareng cep misbah didukung ku sepuhna didoakeun ku para ulama aya widi ti para kiai ieu teh cicing ridho Allah sabab ngahijikeun manusia didinya nu beda jenis tapi sabangsa make hukum jeung aturan ti Gusti Allah naon nikah nance nikah beda jeung kawin ai nikah mah nikmat barokah sekirata ari kawin mah kawin kajen wirang nikmat jang saha kawin embe lasun tah munding tah eta kararawin nu kitu tapi aya jalma nu teu hayang eleh ku munding tempo geura na YouTube jalma kawin jeung embe geura pokok Gusti nu Agung nah eueuh deui manusa nu liangan sagulo kan ai akal embe jeung manusa beda ari embe mah sato akalna tobii tabeatna kitu we sanajan teu dicalanan ge teu era sabab tabeatna kitu akalna tobii manusa mah goriji berarti lamun jelema ayeuna geus kawin ka embe boa-boa berbalik di dinya tina goriji kana tobii naudzubillahi kong bode aya wacana can Indonesia ek dipake perkumpulan dikunjungi LGBT aduh ya Allah ya Rabbi subhanallah itu adalah pelakuan kaum Nabi Lut nu dilaknat ku Gusti Allah moga-moga Indonesia steril dari hal-hal yang berbentuk maksiat amin ya Rabbal alamin ade Pak duh ya Allah eta teh calager hate nu kitu Pak ieu nu penting mah da hese diopnameuna ge hate mah Pak di mana hate geus gering geus cager geus teungeuna reaksi apapun akan ngedrop Pak
matak cager hate mah ih jeung teuing harta banda teu kawas batur anu cager hate mah tarabat kadademes jeung sang saraka ilmu qanaat ayana hatena ceuk pamajikan teh Kang jeung teuing teu boga sawah ge asal boga pare jeung teuing teu boga pare ge asal boga beas jeung teuing teu boga beas ge asal ngejo jeung teuing teu ngejo ge asal madang geus penting mah nyambung jeung teuing teu madang ge asal seb jeung teuing teu sebe ge asal jag jeung teuing teu jag ge asal cag jeung teuing teu cager ge asal hir jeung teuing teu hirup ge mod geus nepi ka dinya hirup. Ih, da kana dunya mah eueuh nu teu sarakah, Pak. Kapan cek paribasa geus dibere sajengkal hayang depa. Geus dibere hiji hayang dua. Da ka akhirat mah teu haripeut atuh Lur. Teu haripeut coba. Saca naon-naon ayeuna nu erek pilpres mun geus uyur. Nyalon ieu jeung ieu, sugan hayang nyalon jadi imam masjid. Waduk eueuh boro-boro kitu Pak nu sok ngimaman ditajug sugan haripet ku bener babacaan init ka kiai Pak Kiai punten da di abdi teh kuluput-luputna sanes abdi tiasa abdi teh sok dipaparinan kapercantenan ngimaman tapi abdi ieu paur sabab imaman ageng pisan naonna tanggung jawabna hiji ngomando nu kaduana dituturkeun nu katilu mingpin nu kaopatna ngadidik abdi teh teu bisa boro-boro ngadidik makmum abdi ge teu bisa cobi Pak Kiai pangecekeun Fatihah abdi leres henteu sigana can aya Kang Kiai nu kitu ya Allah ya Rabbi. Jadi urang teh tolol ce ari tinggalkeun di uudag ai sampeureun ditinggalkeun tolol henteu nu kitu tolol naudzubillah ce matak jelma rumah tangga sok diprediksi rumah tangga aya hanca lamun anak anya rumah tangga geus kabeuli harta komo nu nganilaina kolot goblok bari lolong sia macana rumah tangga geus 12 tahun teu kabeuli sepeda acan deuleu cenah tu si mala rumah tangga 2 bulan ge geus kabeuli taneuh padahal cowet kapan polona teh kana kebon otakna kana sawah duh ya Allah kade popoje ce naon sababna kuring nyarita kitu sanes sok kiai Pak kiai ge sarua dituntut ku Allah keur ibadah kenapa pedah kurang aya di dunia kitu di akhirat mau ibadah matak status kita sebenarnya bukan orang dunia asli saudara tapi kita ini orang akhirat keur ngumbara di alam don dageus ka akhirat moal bisa balik deui ka don nya sok mengpeng di dunia wal akhiratu khairun wa abqa akhirat teh leuwih alus jeung leuwih lana sakumaha alusna barang dunia yakin moal aya di akhirat di dia awewe geulis sageulis nage awewe dunya diperebutkeun ku tiap negara kompetisi jeung sayembara ku geulis-geulisna eta awewe angger we sok modal angger sok kiih keuna ku najis di akhirat mah moal bidadari mah ditololkeun eta curugna ka dunya kabeh cahaya dunya parem ku cahaya curugna wungkul sarua panjang curug ece hileudeun ditololkeun teh digulung sireum gitu mata kada poje Kang kada urang yuk urang menuju ke akhirat itu pangbalikan urang nya tah ku ayeuna kitu Pak geus cager hate make bab munakahah sabab nikah mah boga rukun hiji rukun nikah teh aya sabaraha sadayana 5 hiji calon pangan 2 calon pangan 3 wal 4 saksi 5 ijab kabul nah teu disebut awe jeung lalakina hiji calon panganten 2 calon panganten mana bae nu penting aya 2 da hiji moal jadi leres ek panganten awewe heula heug
ek panganten lalaki laheug. Nah itu rukun ngan wayahna untuk merealisasikan sahnya munakahah anu dua eta kudu beda jenis tapi satu bangsa. Jenisna awewe jeung lalaki, bangsana akur bangsa manusia. Dina harti jelma tong kawin ka sato. Mila awewe, Misbah lalaki, beda jenis tapi dua nana manusia kan, manusia. Nah tuluy ayeuna Pak, apa sih tujuan Allah ngayakeun munakahah? Apa tujuan Allah palebah dinya ngayakeun settingan manusia jeung jodona? Allah ngadawu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Hiji nembongkeun tapak damal kebesaran keagungan kakawasan Allah. Naon? Yen Allah teh ngajamal jodoh, Allah teh ngadamel setelan, Allah teh nyetingkeun manusia. Di mana? Min anfusikum. Ti bangsa-bangsa aranjeun, ti diri-diri aranjeun, ti turunan-turunan aranjeun. Naon maksudna? Target yang pertama dengan ayat Ar-Rum ayat 21 litaskunu ilaiha, pangna ngayakeun sebab kieu supaya akibatna kitu Allah ngajodokeun jelma teh supaya hirupna sakinah, dalam arti ayam, tentrem, genah, tumaninah, merenah, bunga, akhirna sakinah. Tuh target heula. Mun mobil mah trayek. Jadi ya mobil teh jurusan mana gitu. Nah itu jurusan Sukabumi, jurusan Tangerang, atau jurusan Bandung, atau jurusan Cirebon. Lamun urang eka Tangerang nyengsele dina jurusan Cirebon ek nepi moal. Nepi ngan nyau iraha nepi nama. Itu heulaanan. Matak target heula. Tujuan Allah ngajadikeun jodoh teh hiji nembongkeun kakawasaan mantena, nu kadua hayang nyiptakeun rasa ayem jeung tentrem hartina sakinah. Tapi itu belum cukup proses. Dipertanyakan dari makhluk, ya Allah, apa sih modal sakinah itu? Baca kusi lain ayat nu satuluyna. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, jeung Allah parantos ngajadikeun dua modal sakinah nyaeta hiji mawaddah, dua warohmah. Jadi modal sakinah teh sabaraha? Hiji mawaddah, dua balikkan deui, hiji dua terang ece mawaddah. Sok mun terang bejaan kuring, mun teu terang ek dibejaan ku kuring gitu. Apa henteu? Ari mawaddah teh lain rantang. Ai mawadah teh lain baskom, lain boboko, lain ember, nu kitu mawadah. Ai mawadah teh hiji anugerah ti Allah tah. Nu bentukna rasa. Nu mana eta rasa mar anugerah ti Allah dibikeun ka makhlukna. Si eta makhluk kana anugerah eta tidak bisa meraba, melainkan menangkal dengan rasa. Cinta itu tidak bisa ditulis, cinta itu tidak bisa digambarkan, cinta itu tidak bisa diciptakan, cinta itu tidak bisa dipegang kecuali dirasa. So, akang jeung ece pernah bercinta. Ai cinta teh siga kumaha atuh? Ngagambar we kuping gajah make ditojos linggis. Itu mah sugesti manusia eta mah. Ting kumaha cinta. Tapi yang benar cinta itu hanya bisa ditangkal dengan rasa. Ku ayana cinta manusia timbul karesep dicicingkeun dina panon, pandang bertemu pandang, senyum dibalas senyum, dua hati tergoda sama-sama jatuh cinta tina mata. Calangkeung orang kuningan, dari mana ece datangnya lintah
dari sawah akang turun ke kali. Dari mana Kang Haji datangnya cinta? Dari mata alayeung turun ke hati. Neuleuh heula tah tina dadeulehan ku Kangjeng Nabi dipasihan kriteria. Apabila ente rek neangan pibatureun hirup setelan rumah tangga, hiji li jamaliha, cinta entrep kana rupa. Tapi maaf, rupa tidak bisa dijadikan ujung tombak untuk menimbulkan harmonis rumah tangga. Itu rupa. Nu mana nu diteangan? Mun awewe nu geulis, mun lalaki nu kasep, ceuk urang. Sabab cinta punya prinsip. Ceuk batur butut, da ceuk aing mah bogoh geulis we. Terus kitu, Cek. Ceuk batur butut, da aing mah bogoh kasep we gitu. Matek ku ayana rupa. Montong dipake penyedekan, penyidikan jeung pangledekan. Naon sabab? Salna sanes rupana. Nah, mawadah nu mana nu entrep kana rupa, bukan mawadah cinta semata kana rupa, lain cinta semata kana harta, tahta, kedudukan, kejabatan dan karir. Sarna itu semuanya sementara. Tapi cinta nu mana nu matak harmonis rumah tangga dientrepkeun kana rupa, yaitu mawaddatan lillah, nu cintana karena Allah, entrepkeun kana rupa. Cek awewena, cek lalakina, neng, mi cinta salira teh pedah ningali salira teh geulis. Da age teu buta warna, teu buta rupa, salira teh geulis. Cek matak bogoh oge ngan omat. Daek nikah ka salira sanes karena geulis salira, tapi karena nu nyiptakeun geulis ka salira, vertikal ka saha? Allah. Nya kitu deui abdi kersa dipihukum ku teh pedah teh kasep ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu. Lamun teh kitu mah abdi teh bogoh ieu ngan ge mentong kapedean ku abdi disebat kasep, da abdi geuleun karena kakasepan kersa ditikah teh tapi karena nu nyiptakeun kasep ka saha? Allah. Nah eta nu dimaksud celengkeung cek awewena. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdaki. Kapan tukang macul? Ya cenghela. Mun anu macul di dadasi. Yang kudambakan pria yang punya hati. Celengkeung cek lalakina. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Henteu na eta nama mimiti naungkul teu nyahoan deui sia mah. Cinta karena gincu akan segera layu tuluk tuk tuk tuk. Tah mending eta na we lah teu nyaho mah teu dititah kana edan mah nyambung. Pan teu latihan heula urang teh jojol pakjreng teu dititah oge. Ieu ngareunhanna dina edan teh. Sing edan ge sararea mah teu era ieu gitu. Jadi ulah karena cinta karena rupa semata, tapi karena nu nyiptakeun kana rupa. Kembali ka saha? Ka Allah. Lamun geus kitu yakin karena perubahan alamiah bakal narima ku senang hate. Cik ece salaki ece tingora nepi ka ayeuna beuki kasep teu beuki kasap. Sasalaman asa jeung hemplas keun mata kararasaeun ece aduh nu tadi mamani hot kapan beki kolot mah beki berubah henteu robah tapi ece beki butut akang beki goreng pelebah di urang beki kolot teh runtag rumah tangga ku beki kolot henteu sanajan beki peot sabab tadina ge lain karena rupa karena nu nyiptakeun rupa.
lamun teu sadar kadinya yakin pemajikan bakal ngaledek ka salaki, salaki bakal ngecek kanu jadi pemajikan. Aing mah pemajikan teh euy lamun teu kagok boga anak era aing mawana ge euy. Nah, da pemajikan aing mah huntuna nyang hunjar cenah. Ya kan lamun akang ngaledek kanu jadi pemajikan nyebut butut ka pamajikan berarti nu bodoh teh akang teu begug neangan nu alus itu sabalikna ece ngagogoreng nu jadi salaki nu belegug ece kunaon daek dikawin kudu butut bedah eueuh nu kasep daekeun berarti ece teh gitu ya hak pikeun silih ledek pemajikan jeung salaki leres eueuh deui panggelisna iwati pemajikan kuring laminating dina hate ku salaki eueuh deui pangkasepna iwati salaki kuring laminating na hate ku ece yakin didinya bakal harmonis komo deui keur mah kasep nya ceu jaba kumisan, jaba godegan, jaba janggotan, kasep pokoknya. Naon sabab ciri, nembrak ciri lalaki mah kumisan. Teu kumisan atuh era ku ucing, hirup manya teu janggotan sing era ku embe, teu godegan sing era ku monyet. Tong dicabak no eueuh mah, eueuh we moal ngadak-ngadak jadi. Cing tarimakeun cap tahu. Itu aja keur mah awewe teh geulisnya jaba somea gerecek tanyaan tara ngunek-ngunek ka salaki gumati ka kolot tara cologog imah gedong ka kolot teu bedegong pangkat luhur ka kolot teu takabur imah jangkung ka kolot teu adigung jaba daek ngaji ibadah getol daek ngemas diri nutup orat sanajan teu sabaraha geulis tapi istri yang seperti itu akan terpancar cahayanya melalui seraut wajahnya cahaya keimanan ketakwaan apalagi dikemas dengan kerudung putih kama kolak yahji Roma Irama rawahu soneta la ilaha illallah ade tong poho ka Allah sabab aya musik naon ceu yang mengidentikan bahwa musik itu artinya musik musibah siksa kop mere pan kiai cenah make musik teh hanteu aing mah teu make musik naon deuleu ku ece eta cenah tukangeun eta mah parabot ngaranna organ bari nu nabeuna ge si itu jadi nu dorakana ge teu hayang teh aing kudu doraka keun bagian si itu matak jaga jarak ya aing tapi punten aya di antawis alat musik nu matak berat hisaban wios ku abdi dicarioskeun wios lamun aya nu kasinggung itu resiko betul nega cok pang berat-beratna hisaban tina bidang alat musik nyaeta tukang marawis sama dengan hadroh aya di dia grup hadroh dengikeun tukang nabeuhan kitu isukan di akhirat bujurna dengikeun lah buat yang implikasieunan cicing lah teh bujurna bakal ditubruk kunu boga kulit sok geura mikir tukang marawis kulit saha nu dicabokan ku ente eta mikir isukan teh grup hadroh grup marawis teh keur ngeunah we lumpang seruntul cublod di deuleu teh emwe sapi ho nah sia nubruk bujur aing bae bongan boh heula kulit aing dicabokan wow sia
nu kieu mah moal nubruk eueuh kulitan teu dicabokan dipencet cik ece ku salaki betah keneh dicabokan betah keneh dipencetan ece kok nyanggakeun tukang marawis geura mikir mung dihisab kulit ente jendog-dog jadi tukang nu kieu mah moal ditubrukan di akhiratna bakal dipencetan kuset kalau teuing lah hancur kabeh hirup mah sadayeuna geus duh kanu mana nu benernya pakowo celengkeung teh pakowo ngaji make dangdut kayak mah pangwalerkeun ku paku bohongan we dina dangdut tara make ngaji biar dibere dangdut ku kuring aya nu gelut eueuh nu joget nu mabok eueuh kahay cek aing mah ece jaroget bete di dia meureun ku aing teh di banyu di hiji-hiji ge bohongan eueuh kahayang jadi tidak setiap dangdut itu pemicu gelut lain dangdutna nu mata gelut manusana nu teu bisa merenkeun diri terus gitu sok aing mah teu nitah hiburan dangdut teu nyaram eta mah kurang karep teuing mana manfaat mana madarat sok eta mah ibarat atawa tamsil nu kitu dakwah dan nada yen awewe teu cukup ku geulisna lamun iman jeung takwa yakin terpancar cahaya keimanannya dengan kemasan atuh daek-daek di jilbab itu kade pepejaja hiji mawadah teh bakal ruksak cinta itu mualana cek ya pan baheula teh ece teh bogoh ka si eta teh ka si eta si tersangka ece pan korban nya dina bentuk pencabulan ece jadi reuneuh teh isi itu tuh tersangkana teh tah eta kan mintena teh bogoh cik rasa bogoh rasa cinta ti bareto ti mimiti rumah tangga ti memeh nepikeun ka ayeuna eta rasa bogoh angger ngurangan tanambahan jujur eta kasalaki rasa bogoh angger ngurangan atawa nambahan geuleuh aing jujur montong neuleuh ka dieu montong ka dieu neuleuh na jeung kasus ka ditu mah sok da yakin dina nurani akan berkata dengan sejujurnya ek namahan cinta jeung bogoh kumaha atuh beuki bongkok beuki peot ngan beuki beungharna kumaha buukna dua rupa kapan nu miskin mah sarupa we hideung buukna teh nu beunghar mah aya nu bodas gitu buukna teh eta pangalusna teh nu buukna bubuluan geus bodas sabab eta mah geus nungtut ninggalkeun dunia hitam itu diantaranya bogoh kendor cinta kurang bisi oyag cek bengket kunu kadua naon warohmah naon cek terang ece warohmah ai warohmah teh lain lanceuk bapak lain lanceuk indung sabab warohmah eta mah geus kolot nu dimaksud warohmah di dia mah kadeudeuh kawelas kaasih kanyaan lah bogoh mah geus eueuh cinta eueuh kadi kanyaan aing bisa hirup sakieu teh jeung si eta aing bisa hirup kieu teh dibawa ku salaki syukuri nu aya tapakuran anu aya lamun jelema ayeuna tapakur yakin bakal syukur ceu yeuh dengikeun ceu cik beuki kolot eta awak beki jeceng atau beki bongkok ari bongkok nikmat henteu ece nyebut henteu teh ladang teu mikir padahal bongkok teh itu satu nikmat keneh bongkok tinimang dengklang sok ajaran pikiran ku ece kan ai bongkok ka hareup kieu bongkok teh cap kaki tiga kitu tah make itu ke nah ai bongkok maka hareup
jalan katara bentuk keukur rupa katara sok nu hejo katempo leres teu nu hideung kadeule nu bodas katara nu beureum kadeule sabab bongkok coba lamun beki kolot beki kieu ieu teh cuhcur tanaeun cenah ieu mah irung abdi aki oh sugan teh lain irung maneh Agus cenah ieu tuh jeung dulur moal wawuh jeung baraya moal kenal lamun dengklang di pikiran oh si orang teh nikmat bongkok teh moal pati-pati Allah nyieun kieu lamun teu puguh akibatna nu akibat eta teh kumaha urang lamun ngarumpak tina panglarang pasti akibatna hariwang jeung wirang lamun ayeuna urang migawe tina akibat hade yakin kadituna moal goreng gitulah. Nah, tuluy air beki kolot. Huntukan beki ompong. Ceuk pangrasa IQ ya. Ceuk pangrasa otak ompong teh kurang nikmat. Hayang ngahakan jengkol teu dicapek diparud. Ngahakan deui wae peuteuy diparud. Ku hayang-hayangna. Padahal Allah tegas ngabatasi supaya montong sarakah teuing sebab beki kolot beki sensitif ngahakan itu kieu reaksina ngahakan ieu kitu reaksina Allah teh ngurangan kana huntu eta teh nikmat ai ompong teh tinimang beki kolot eta huntu beki kerep daek untuk ece beki kerep kabeh pinuh ku huntu heuh dicabutan ku Allah teh nikmat eta teh tuluy kulit beki kolot beki peot indah teu kacirina cek pikir teu indah padahal itu nikmat beki kolot beki peot masih nikmat tinimang beki kolot beki bareuh ajaran ku ece daek beki kolot beki bareuh atuh sataun samili weh beki bareuh blong 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 weh sigana teh di imah ge hareureun Pak. Contoh nikmat na bongkok hiji jalma diseureut odeng peletak blong baru Gusti astagfirullahaladzim la ilaha illallah nah kunaon maneh cek paku iya paku diseureut odeng pidoana teu paku enggal damang heuh doakeun sing sabarnya sing cager maneh teh saminggu kemudian ditingali deui ku paku kumaha ayeuna lur alhamdulillah peot deuleu tuh keur bareuh mah teu nyebut alhamdulillah bijil alhamdulillah teh sanggeus cirina nikmat keneh peot tinimang ah jadi lamun urang teu berpikir moal dikir lamun teu tapakur moal syukur hirupna matak setelan hirupna syukur jeung tapakur dikir jeung pikir doa jeung karya itu setelan di mana orang ayeuna hasil ukur doa wungkul ya Allah nyuhunkeun duit badag ya Allah nyuhunkeun abdi awewe geulis ya Allah abdi nyuhunkeun salaki kasep ya Allah abdi nyuhunkeun anak soleh teu aya karya mah teu aya proses mau jadi singgal kemana ge kapan kumaha Gusti teu dikersakeun ku Gusti mah jadi heueuh lamun kitu tong kagok mang kunaon amang tas ngising teu omeh can dikersakeun gitu mang kunaon eta hele honong tot teu disusut can dikersakeun mang kunaon maneh pangtara salat can dikersakeun pokona mah teu bisa kitu pahirup mah aya hakikat aya torekat aya syariat jalankeun ku urang sadayana kitu diantawisna pa proses sagala opa oge tah tina kanyaah eta ceuk nya hijikeun aingnya mah universal naon sabab bujang-bujang ka manusia kanyaah kadeudeung jeung karunya mah kasatoge timbul ningali anak hayam kahujanan karunya teuing nyaah teuing maneh diiuhkeun komo ka jalma tapi lamun geus boga anak Pak eta kanyaah teh bakal ngurangan aya prosentase ecenya 100% kanu jadi salaki sabuat can boga budak geus boga budak mah ka salaki 30 ka budak 70
cik ce nya kene ka salaki nya kene ka budak jujur nya ka salaki nya ka budak tah kumaha nasib geus kitu paingan geus teh hayang ngaulaan jadi geus pindah 70% ke anak kitu deui akang ge sok buktikeun ece numpak mobil ti dieu rek ka Cipali atawa ka dinya teh ka Jalan Baru di dinya teh jeung salaki dina beus ngarendeng ieu salaki na bangku ieu urang na bangku ieu ece ngais budak teh kurukut di sada ece geus ngarti peka di mana anak geus pidato kitu berarti hayang nyusu ngarti anak teu minta nyusu tapi ece ngarti kunya anak serelek burahil nyong teruban bedak teh geus ece tunduh anak geus sebeuheun nyusu kulapes bahamna telesot dina hulu susu ece eta budak sare deui cik ece di mana budak geus sebeuh nyusu eta susu memeh diumahkeun sok ditawarkeun ka salaki ka supir ka kenek tuluy diumahkeun da khusus ka nyaah pikeun anak ece teh geus hees anak hees teu lila salaki ece noelan mah naon pak pak tarik pisan bari ngaranggem susu ece cik lamun salaki kitu na mobil eta salaki gua hayang susu erek dibikeun eta susu atau erek dipepeg cek eta salaki lamun kitu dina mobil susu ek dibikeun atau salaki ek disiku aja sabab teu nya padahal salaki mah aba-aba noel heula jaba oana tarik jaba nyokot ku sorangan sok eta dalain kanya kitu nungtungna amok nyerakeun nyana apal kieu mah aing moal milu aing wirang teu ku jelema sa mobil wang tarik pisan di bangargeun susu teh berka era dicarekan pasti pak cirina pindah kanya ka anak akang ge sarua kanya teh pindah kanu jadi anak tingali lamun anak keur ulin calanana morosot diangsrodkeun indungna mah geus puguh pageh ge ecen teh tuh cirina nya keneh ka saha anak sok pangangsrodkeun calana ku salaki sok tapi diporosotkeun sok tuh si korban dadelenya jawab gitu pak tersangka cicing itu kering ada konde eksekusi gitu pak nya sok kanya nu eta kanya kadeudeum mah mapat ka akhiratnya jadi hiji modal sakinah teh mawaddah dua mawaddatan lillah warohmatan lillah cinta karena Allah kasih sayang oge karena Allah muga-muga we neng gelis kasepnya hiji neng mala nikmatul maula nu didahub kumis bahudin muga-muga we hiji sing tiasa silih cumponan hak jeung kewajiban nu kadua mun kaliru buru-buru saling maklum mun salah sami-sami saling hampura sok ece jeung akang dina rumah tangga pasea sakapeung sok bagus eta rumah tangga reguler normal sok aya nu agul kieu pokok alhamdulillah kiai abdi mah cenah rumah tangga tos bade 40 genep tahun asa teu pernah cenah paseana rumah tangga waduk anjing geuleuh aing teu percaya wajib teu imanna ge eueuh variasi rumah tangga teu kitu-kitu acan mah di mana aya kelulusan lamun eueuh ujian anger we aya gesekan intern leres Kang
itu tapi geus kolot ngandelkeun kanya urang pasea osok sakapeung pala loba omong osok pabetem-betem teu puguh judul bagus leuwih ti normal ieu rata-rata tah loba hiji nuruntag rumah tangga teh tina pinjaman online dua tina Bank Emok tilu tina ieu pan kepanggih SMS salaki aya sayang-sayang di teh pan dicokot ku Oco eta HP salaki teh salaki keur mandi di WC Oco teh geus kieu we nalawang WC sugan aing mawa baju selempak kaos sangsang jeung salaki HP dikekeupol teu sirikna remok tah bekat ku tarik yen teh co tarojol salaki Kang aing geus kira-kira teu suka jeung kuring mah balaka pan pusing kitu teh teu puguh judul yo kieu kuring teh lain buta huruf ya kuring teh pernah ngahakan SD bisa macam-macam we mah naon Kang SMS di saha ieu Kang pesena make sayang-sayang Kang cobi wartoskeun ka abdi Kang bili HP ieu kana tarang nah ieu baca kunaon ieu ti saha ieu SMS sayang-sayang ieu teh sia mamacana tong sakitu deuleu ka handapna tah eta SMS teh ti pakuwu moanya pakuwu sayang-sayang ada jeruk makan jeruk dengekeun sadeuleu ku sia tah kapan pakuwu teh gaduh perusahaan walet deuleu ku sia tah isuk pakuwu ngajak KBNI nyairkeun giro deuleu tah deuleu tah giro tah jang urang aya 65 juta deuleu ku sia mana tah ih si bapak pepeg we awe kitu mah tadina suudon kudu kapangisikina heula tuh mentong waka suudon ai geus kadeuleu mah duit palebah dinya manis suranye goblok geuleuh ai geus kitu naon sababna da nyaan Pak bukti jeung nyata ye awewe urang mah lamun rungsing teh cageurna ku foto salaki batur dibere mah foto salaki batur mantog ke mall dareh deh marah mai sedengkeun Pak eta teh lain muhrim keur euceuk nu iman kaloh moal wani mawa-mawa foto salaki batur geus eureunana montong tong dibikeun ku akang da ieu mah salaki batur wajahna mah dibikeun tah ieu mah gambar awewe nu keur kieu nu nari tah ieu muhrim maneh tah kitu kuluna mohon kitu Kang Haji pan ieu mah muhrim jeung henteu na kitu maksudnya kira-kira salaki batur mentong kita komo duaan geuning pahareup-hareup kitu tadi kopeah background teh beureum ulah wani-wani mamawa foto eta sabab eta lain salaki ece lamun erek mah mamawa foto salaki ece jig indit ka mall mau foto salaki ece ke di kasir teh mangga cenah gaduh memberna bu henteu cenah ieu cenah sakieun song foto salaki ece payu moal ajaran heula jurig buat teuing payu jadi ece mah cageurna teh lain ku salaki urang tapi ku salaki batur cageurna teh ece osok tatama ka salaki batur osok tara bagus ai eta dokter salaki ece salaki batur osok titah nang karak ku salaki batur eta osok osok dipoledengkeun bujur osok ditojos lamun keur ditojos eta ku salaki batur ece lumpat atawa cicing tuh deuleu da kitu wae ece wae hirup teh kan relatif masalah eta mah nya tidak semuanya negatif taku kituna sok sing qanaat
alap cukup ke perkara nu geus jadi bagian mutlak ti Allah keur urang nya. Leutik rupi, leutik jumlah, leutik ukuran, nu penting ageng barokah. Laras kitu Kang. Moga-moga ya murangkali digampilkeun milikna, digampilkeun rezekina, dilancarkeun usahana, sing barokah harta bandana, sing kadugaeun ibadah haji. Jadi aya nu enggal keneh mulih Paku. Mugi-mugi sing mabrur suhunkeun doana Paku, suhunkeun. Sabab H-40, H+40 hari itu jemaah doana mustajab. Diijabah ku Allah. Nya, ngan ulah kieu cenah. Engko geus ka Mekah. Ka Masjid Tara. Pan boga keneh ganjaran ti haram jeung ti Nabawi. Heuh, 100.000 jeung 1.000. Itu cenah haji teh dua kali disebut teh relatif. Aya nu goreng laku, aya nu geus dua balik munggah haji. Itu seperti akang boga incu hiji aki, boga incu dua kaki itu. Ih haji ih aing mah geus dua kali ka Mekah na cenah kitu. Hoyong ece ka haji, hoyong ka haji udah ya. Ka Mekah ijem lain ka haji, ka Mekah ibadah haji. Ngan teu satiap nu ka Mekah ibadah haji, ngan nu ibadah haji mah ka mana? Ka Mekah. Tapi ceuk Syekh Panji mah teu kudu ka Mekah, da Indonesia ge tanah suci. Suci waduh kelasun sia teh eueuh teh ditu. Rarane Paku. Muga-muga duh ideologi niku teh ulah diterapkeun ka urangnya Paku. Eta di antara seneng ngalalempeng ideologi teh ngalalempeng akidah teh hese. Zaman kieu mah loba anu casing teu akur jeung mesin. Sing emut Pak keur urangnya. Apalagi sekarang menjelang tahun politik, maaf pertahankan kondusivitas. Nya. Berbeda pilihan itu cirinya reaksi daripada demokrasi. Betul. Tapi syarat ibu sadaya dukung mendukung itu boleh. Tapi ingat, untuk menciptakan suasana yang kondusif, mendukung tanpa menyinggung. Titik. Leres teu? Ieu nu resep ka warna ieu, nu resep ka mana? Lamun urang meresep karena warna ieu, montong ngajejeleh warna itu. Sabab warna itu aya nu resepeun. Leres kitu. Jadilah gesekan intern. Iya mah beda pilihan, jeung dulur jadi batur, jeung baraya jadi lawan. Nu tadina sok katajug taramantog. Tolol henteu jalma nu kitu. Tolol hirup mah. Ada papajeh Pak, pek ek ngadukung mah, tapi ulah nyinggung terhadap batur segitulah. Di mana aya jalma nu dagang ngagorengkeun barang sorangan. Angger barang batur nu digorengkeun teh. Padahal nu manehna ge gorengan sarua. Ada wajah Pak. Dan ingat, yang mesti kita pahami, awas. Sebentar lagi 2024, rakyat akan berperan seperti ikan, bahkan berlaku seperti lauk. Bakal Bandung ngusep kurupa-rupa epan. Sing arti ta? Urang teh bakal seperti lauk ek pemilu mah. Bakal Bandung ngusep kurupa-rupa epan. Ingat kedaulatan rakyat itu konsekuensi bagi rakyat. Jangan mudah terpancing gosip, jangan mudah terpengaruh oleh isu, montong gampang kabita ku seungitna epan, sing inget di jerona ya usepan. Tah dengekeun. Jelas teh yo. Ada Pak. Yang ketiga, maaf. Bansos montong disangkut pautkeun jeung pemilu. Setuju? Bansos tong disangkut pautkeun jeung pemilu. Naon sababna? Itu kewajiban pemerintah terhadap rakyat. Lain keur mancing suara. Sabab money politik teh ditemenangkeun lamun dilanggar doraka deuleu tah. Bansos itu kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk rakyat. Rakyat punya hak dibere. Awas. Karena bansos di satu sisi akan menimbulkan sifat-sifat jiwa konsumtif. Apal konsumtif? Toma hayang we dibere. Lamun sifat konsumtif geus aya,
dina pamilu boga tatagenan aing mah mana we nu mere. Prinsip rakyat itu membahayakan bagi nusa bangsa dan negara, saudara, karena tidak punya prinsip yang baik atas nama penilaian dan kriteria sebagai pemimpin. Pemimpin yang jadi itu adalah akibat, sebabnya adalah suara rakyat. Andai kata rakyat ceroboh dalam memilih, ngandalkan beteng jangan apun beteng, tingali lebih hancur adalah tadi luhurna. Jangan salahkan pejabat, tapi kita yang menjadikan sebab di sana kecerobohan rakyat, bahaya bagi bangsa. Kartos, ada apa wajah? Tari makan bansos teh. Tong ngaridiet batur. Nengekeun ya, Lur. Para KPM nengekeun. Apal KPM? Status manehna teu apal peko. Ai KPM teh keluarga penerima manfaat anu kokodna sok ieu ya. Tina BLT, BLTDD, BPNT, PKH, UMKM, tanu sok narima teh eta teh KPM. Eceuk kabagean 600.000. Atau BPNT, beas sok aya henteu. Minyak nog dulu, tahu, tempe, daging, naon wae beas, nog, daging, nanti kacang, atau jadi nambahan meureun kacang teh. Kapan nu kamari sabungkus nu sana bogus, maksudnya geuring di teh. Dengikeun hei para KPR. Kita harus tahu makna terima kasih. Terima kasih secara vertikal, terima kasih secara horizontal. Terima kasih itu atas perpaduan dua kalimat. Hiji terima, dua kasih. Tarimakeun milik rezeki hakikat ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Komo jeung sujud syukur. Itu vertikal. Berterima kasih ka manusia, tarimakeun ka pamarentah. Nuhun Pak Kuwu, Pak BPD, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, abdi kebagian bantosan. Terima. Kasih Pak Kuwu, manawi aya nu kirang mampu sami sareng abdi tapi teu aya dina data saingga teu kapasihan. Aya manawi sabara urang. Tuh tanyakeun ka kasih pelayanan. Kasih pel teh. Pergi sabaraha urang kitu nyuhunkeun limaan mah Pak kasih. Oh mangga ek naon abdi rek berterima kasih kakara berterima abdi teh hayang ngasih gitu. Kumpulkeun KPM teh 10 urang heg tinu 10 sing aya nu polona teh golang. Lur tadi uang berterima kasih sok Arab das warudu uang sujud syukur ditajug bari ngebabanyut beas teh kata rajug tak ayeuna uang kasih ridho lamun dipenta 2 kilo sewang jang naon itu dulur urang bereun sepakat tah nu 8 anu saurang yang kerek ih moal ngeunah wae kapan ngaran ge ngaran uing ka ditu na oge manya kudu dibikeun ka si itu selain ngaran uing lamun aya keneh nurujit diadak hadek itu hiji beasna sing ti awur kacangna sing ti awur dinyatanya tuluy tahuna sing baruruk tempena sing garepeng minyakna sing tarangi aing mah geus teu hayang ngasih berterima madang ngasih ngising daek madang teu ngising kudu aya sirkulasi oh limaan atuh meureun aya 20 kilo mohon bikeun kalimaan 4 kilo 4 kilo 4 kilo 4 kilo nogna sabaraji 2 sewang 4 teu deuleu tah lamun eta KPM nu narima manfaat geus berterima secara vertikal ka Allah berterima nganuhunkeun ka pamarentah tuluy ngasih ka dulur-dulur anu lemah itu adalah sistem pemerasaan walaupun belum mencapai sistem pemerataan teu merata oge merasa cik lamun kitu saya awon paduli paku teu apaleun ge nu alus mah ulah apaleun da geus dibikeun hakna mah ka ece ngan ece jeung akan si inget tuh deuleu tuh batur nu can kabagean
ulah teuing kudu dirubah-robah deges dirubah data ge dikaluhurkeun ku pakuwu EFGH anggar nu turun mah ABCD tah eta nu mata clear mata kakuwu manyun kalurah nyarekan KRT ngabegeg pedah ente na teu apal berterima kasih nu pusing mah pusing nu bingung nu manyun tah kana haliah dunia mah kitu hareupeut teu kaup teu kabagean aing ngaji teu datang mah teu jadi urusan matak nitip ke rece jangan jadi hal satu fitnah itu bantuan kewajiban pemerintah kumaha carana sangkan bangsa rakyat beteungna teu lapar kewajiban ulama kumaha carana sangkan umat akhlakna teu sasar dua ya, sehingga di dia malah alhamdulillah ulama aya umaroh aya agnia aya masakin aya muga-muga ku kempelna opat elemen sing janten kekuatan dunia amin ya rabbal alamin pakuwu didoakeun ku abdi mudah-mudahan panjang yuswa sehat istiqomah amanahnya nyanak rakyat kana jalan Allah kinten-kinten matak pecilakan ke urang jeung rakyat sing diraksa ku Gusti Allah mayana moal maju kuku sahulu anggar di dia ulama berkiprah para agnia urang sadayan antusias ece ngaduakeun sing bener mudah-mudahan ieu desa Kertawana leres Kertawana hiji jelmana sing baleunghar harta dua sing jalmar hate hapunten anu kasun kasadayana ulama dan umaroh jangan sekali-kali kita bersaing yang kedua jangan bertanding selamanya harus bersanding setuju di sini ada BPD itu adalah batur pakumaha desa tong jadi batur pasya desa sehingga desa jeung wargana cicing tetap renggenek ngareuna senang kenyang tenang dengan adanya barokah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur hampura bisi lila teuing aya nu hayang ngising ditahan aya nu hayang kieu ditahan aya nu hayang hitut oge umpat-impat ditahan muga-muga we ku hal eta urang sadaya sing sing heueuh oge ngaji jalma masok lila teuing masok kukulutus gitunya bisi lila teuing tanu dicarekan tong kuring tukang Toni kitu heula ananya sabab kuring moal datang lamun ku Kang Toni teu di ondang mah di mana kuring teu datang paeh si itu digerebugan kuno hajat heueuh nah matak palebat ieu urang saling doakeun ku sehat ieu teh mudah-mudahan janten bukti tina syukur urang kana yuswa sing langkung barokah mangga engke bakal aya nu mimpin doa nya urang aminan ku sadayana siap ceuk siap ngaminan doa sadayana siap ieu teh bade final ceuk bade final tadi awal ece memeh indit dosa teh dicabutan ku malaikat memeh ngalengkah teh tadi ti bumi dosa akang dicabut ece dicabut pemuda dicabut digemol ku malaikat disetorkeun ka Allah ya Allah kedah kamanakeun ieu dosa jalma nu keur ngaraji jig inditkeun ka laut teu narima ini teh ka gunung teu narima ka sasatoan teu narima babatuan tetangkalan teu narima kedah kasahakeun atuh ya Allah ieu ge molan dosa jalma keur ngaraji tong pusing maneh bikeun kanu pangheulana balik matak deuleu engke lamun nu balikna nu tadina ancek jadi bongkok tak berarti eta teh memawa dosa batur itu pangheulana balik ayeuna urang perangan kecap eta ku sasarangan ngadua siap ceuk mangga Kang Kiai pingpin doa engke abdi bade ngaminan sadayana hoyong diijabah doa ceuk hoyong carana kaitkeun doa kana ijabah naon alatna babarengan anggeus tartib mau surah Al-Fatihah mun Fatihahna teu beres berarti moal ngait Fatihahna nambahan ayat luhur teuing anggar moal ngait Fatihahna teu anggeus komo moal nepi Fatihahna oyag anggar moal ngait nya Fatihahna sing bener sing tartil sing beres bareng sadayana insyaallah ngait engke teh cekomana doa teh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasanal wingkat incak ta alhamdulillahirabbil alamin jeung cangkel ai masing sireumeun arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ngunah wae bapa nama balik ti heula ihdinas siratal mustaqim mani cangkel budak HS kita tadi berat siratal ladina antar montong ditambahan ayat-ayat kitu nya atanapi diambeng bismillah di dieu waladolin di ditu
Moal kitu moal bade dibereskeun sasarangan di dia bade mangga nyangakeun Kang Kiai rupina sakitu kapihatur hapunten ka pangarsa Soebul Hajat akang sareng ece di dieu sakituna dibaktoskeun mudah-mudahan aya manfaat sareng barokahna urang dipaparinan apal geus apal tiasa amal si pejeuh jalan si eurih meuli kupat di abonan pepejeuh pamimaruli ulah ngupat ka awonan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.